gitu ya mah ke ayeuna teh dina raraga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dibobotohan itu ku sababaraha sponsor utamina ti para ais pangampi Bapak Kades Pak Haji Yusuf aya regreg jaya Bapak Kades manco datang hatur nuhun pisan parantos nepangkeun wayang dakwah so kayi lemur ka desa Ciwidey nya ya Ciwidey nuhun Bapak Kades nya wa disebut tadi dia mawah Kades atuh haturan tepang oge kanggo Ibu Kades anu geulis anu bager si solehah we saja aya Ibu Kades reug batak sumanget tepikeun ka jam 3 subuh oge aya ketua BPD gini ya itu geningan itu ketua BPD aya direktur BUMDes di aya Bapak Sekdes aya Bapak Ketua MUI aya ibu-ibu kaderna aya Bapak RW na aya ngareuweus saurang oge nu datang ka hareupan urang mah nama hiburan kemerdekaan ya merdeka ieu negara Republik Indonesia teh euy ka 78 nya sing merdeka pangeusi nagarana nya lahir batinna ulah asa dijajah hirup teh sabab era ieu nagara geus merdeka geus kudu sagala maju sagala rupana cara ningali geus kudu maju cara mikir geus kudu maju ngalengkah geus maju ulah tinggalin kudu ngeunyae rajang ya ieu perwakilan di Karang Taruna ketua Panhud aya gitu tong nyumput aduh sanuk we dewek maka salarea di dia malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ieu teh bilih aya cara nu kacanak ti desa kabantun ti kampung kajingjing ti pakamitan nu teu sapuk sareng manah urang di sadaya mugi agung cukup lumur jembar panghampura bade ngampura kitu tadi ceramahnya tos we kudu ikut nya kalar tos teu naon cenah merdeka we hunggojonya merdeka we kumaha perjuanganana pan teh ya ieu teh ngagunukeun duit teh rek nganggeuskeun masjid ieu itu geuning di RW 6, RW 7, RW 8 desa Ciwidey. Buka ieu teh pangaresana Bapak Kades nya ngarojong kasadayana ngagupay kasadayana ngahiap kasadayana jalan lemar urang dieu mah jalan lemar ngajak kana kahadean Pak Kades mah matak jeung contoh pangpayuna tadi oge luna na meja
100.000 biaya 100.000 duit balik deh kayak duka imah nyokot duit tadi ampun deh bebeakan dulu Bapak Haji Yusuf mah bebeakan punyanya ahna ieu Pak Haji Yusuf ka warga desa Ciwidey ya bisa gala diayakeun geuningan tadi seberiji mah piala hah kumaha duit nyawa jadi duit tuh tuang uang lain ai cili dewek geus kolot geus kurang denge nya euy naon cenah bieu teh oh bade dituang geus sadayana rarasan mah beuteung ningali anu ngejo dah tuh geuningan leuh regreg gaduh wakades dieu nya desa Ciwidey support kana sagala urusan kahayang warga di dieu kana kamajuan komo anggota para pemuda-pemudi mah diais eta luar biasa syukurkeun mumpung aya ieu mumpung jag-jag Pak Kades di dieu sok syukurkeun ulah dimangpaatkeun ieu memang hirup teh kudu manfaat ngan ulah dimangpaatkeun nepikeun kalutak letak ka Kades titipuan Kades teh geuningan udag-udag hayang bantuan tuluy ka Kades hari ayeuna di tahun kamari jeung ayeuna namahan nu bantuan nu minta bantuan tong urangan Kades namahan war itu sok mumpung aya anu support mumpung aya akses pikeun sora rakyat Ciwidey aya Pak Kades insyaallah amanah insyaallah sok baturan gawena baturan damelna ieu Pak Kades ku masyarakat ku warga di dieu supaya rengsek gancang rengsek segala rupa pembangunanana ya udah mau bisa digawe sorangan atuh da lain hulek Kades atuh lain Superman lain manusia biasa ngan bisa gede tanaga Pak Kades teh kusabab boga tim mata kelamun timna paburincai alias lutak letak mal maju-maju ya hirup di desa kudu solid timna kanu hiji tujuan pikeun ngabangun desa Ciwidey supaya leuwih maju leuwih sejahtera leuwih damai leuwih aman gitu ya ayeuna tim aparatur pemerintahan para staf jeung staf pimpinanana kabantuan lamun wargana daek diajak kerjasama dina ngongkolakeun mang pirang-pirang bantuan ti pamarentah ieu maka Kades teh curiga we sia mah kos nu nyaho jeroanana we sia jadi capek ngongkolakeun anggaran ti pamarentah teh supaya tepi ka masyarakatna teh jalan-jalan ayeuna katingali teh halus tuh tapi berarti tah ritulahu aya kagehan henteu da geus boga imah tong hayang deui atuh mah begitu saja pokoknya merojong program desa insya Allah dari rakyat untuk rakyat dari Anda untuk Anda di masyarakat bakal ditepikeun deui ka masyarakat insya Allah Kades bakal terus ngarojong karena pembangunan daerah di fasilitas keur pemuda aya keur olahragana
tuh gening tadi oge aya disebut naon nanti teh olahraga naon teh ya mini boxer kembangkeun potensi pemuda teh aya nu nyumput aya nu muka di support dibakar ku Pak Kades supaya jadi atlet di dieu aya atlet tuh atlet gym balik aja ampun ieu nemikeun ka hese majuna ieu lamun misalkan teu solid di mimiti masyarakat rahayat staf pemerintahan jeung Kades coba boga tujuan boga program Kades teh sesuai jeung anggaran rumah tanggana instrumental aya setiap bangun setiap bantuan teh ngan mangpaatkeun gunakeun ulah nepikeun ka taun teh nu marentah bantuan teh lain ngurangan kalakah nambahan matak dibantuan teh supaya leuwih maju usahana ku pamarentah teh tiba wiri-wiri loba bantuan ngadago-dago bantuan we tiba heula Pak Kades iraha anggaran turun deui Pak Kades iraha ditulahu Pak Kades iraha beas datang Pak Kades iraha endog datang emang Pak Kades glosil itu yang para pemuda ulah cicingeun ye para karang taruna pemuda-pemudina kudu well hatena tah gaskeun ulah kurung batok